Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Kileksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Nah, ada abah oge moal ngareremogeun ka si eta. Nanya so teh hayangnya howe atuh, peda si eta los-los ka dieu. Ngan soal goreng patut mah ulah dipoyok yeuh. Da rupa mah lain kahayang jenisna, tapi kersaning nu maha kawasa. Nu dihanyakalkeun ku abah mah kalakuan jeung caritaanana. Luhur tincak teh somong deui. Agul ku payung butut. Cek bah janta dari anak kera. Ampun paralun abah, da kuring oge lain moyok kana rupa. Sarua bae jeung abah teresep kana kalakuanana. Ngan atuh najan kitu oge, da embung kanu goreng patut mah, amit-amit. Oh, geus. Can bae ari kitu mah da abah ge. Sapa mah da ganjung maneh. Ngan kade bisi isuk jaganing ge teu aya naon-naon. Maneh teh sing waspada, sing apik dina nyarita. Cek bah janta teu kapapanjangan nyarita. Saterusna bah janta sakula warga guntreng ngobrol. Telat-telat nyaritakeun Jalil jeung kalakuanana. Malah sakapeung bari diselang ku sempal guyon gogonyakan ngageuh-geuhkeun Jalil. Kocapkeun di pipir imah, harita teh si Masnan jeung Jalil keur narogel noong, bari ngadedengekeun anu ngobrol. Ngomongkeun Jalil, puguh we Jalil teh meuni kekerot bakat ku amek, panas ku Nyi Eha anu moyok ka manehna. Jeung deui ku nenyo kanyataan kitu ge geus teg we, yen sanyana mah bah janta teh ngabohong ka manehna. Sasat ngusir sacara lantip, sangkan manehna teu tepung jeung Nyi Eha. Kurang ajar atuh. Geuning banar muding teh lebokeun teh telo atuh. Ngabohong deuleu setan teh. Apes aing ieu. Ayo baliknan. Cek Jalil bari mundur. Terus ngingkig init ti heula. Si Masnan ngiclik paneuri manehna oge panas hatena. Da geuning nya bah janta teh ngabohong. Nyi Eha mah teu ka mana-mana da puguh ti tadi oge aya di imah. Gelo geuning bah janta teh kitu nya euy. Cek si Masnan sanggeus aya di jalan, bari nuturkeun ka Jalil. Cek dewek oge asa beda karasana atuh. Matak maneh kudu boga otak ulah gancang percaya ka jelema kitu atuh. Bisi teh nyaho mah dewek teh nyeri hate deuleu. Ditampik sapajodogan ku kolotna, dihina ku jinisna. Awas ya aing teh lalaki langit lalanang jagat atuh. Cek Jalil bari ngacungkeun peureupna. Bener Kang, kira ku rek eleh ku Nyi Eha. Awewe mah ti baheulana ge kumaha lalaki. Nah hating make kudu eleh peret we Kang. Arek ku dewek mah euy rek diperet jeung inungna sakalian. Bagus lah tak kudu kitu eta lalaki langit lalanang jagat. Jalil jeung si Masnan terus laleumpang mapai jalan satapak ngajugjug ka lemur dungus. Teu jauh da sasat salemur keneh ngan imah bah janta kahalangan ku kebon sawo. Harita teh kaayaan peuting meuni jembling. Langit rada angkeup loba mega hideung. Bentang anu temong ukur hiji-hijieun. Jiga anu milu sungkawa ka Jalil anu keur meunang katunggaraan hate. Sajeroning leumpang teh si Masnan jeung Jalil terus-terusan ngupat bah janta jeung Nyi Eha. Kaceuceup Jalil beuki banget asa dihina, asa disapirakeun. Komo ngadenge omongan si Masnan mah, hatena asa ngagedur hurung kaduruk
ku seuneu amarah. Akhirna joga Imah Jalil reg duanana eureun. Nan, maneh geus ngabelaan ka dewek atuh. Nuhun euy. Engke ge maneh bakal menang buruhan ti dewek atuh. Ayeuna mah jigera balik, dewek rek ngareureuhkeun hate. Panas yeuh. Okna bari ngusapan dada. Sabar Kang. Perjuangan mah tara aya anu gampang Kang. Munnya akan lalaki ikhtiar Kang. Atuhnya pasti ikhtiar atuh. Jig gara balik atuh. Heglah Kang. Leos si Masnan balik dijajapkeun ku hiliwirna angin peuting. Dipirig ku sora jangkrik pikeun si Masnan mah teu amek teu hanyelu. Da puguh geus boga taksiran ti angalna. Pantar Nyi Eha mah moal betdaekeun ka Jalil. Hari Jalil bus ka imahna datang-datang teh goledag ngagoler dina kasur. Anona culak cileuk neuteub lalangit. Pikiran kumalayang cus-cos kanu teu pararuguh. Panas, amek, pusing. Sirah ngadadak lieur jajantung ratug, awakna asa bayeungyang. Yalah deh. Si jantak urang uyah atuh. Awas ya daguan wales ti aing. Nah, naas-naas teuing awak teh. Mani eueuh anu sahulueun kunaon aing teh bet pada nampik wae ku awewe aduh. Cek Jalil. Ngagarentes bari terus ngaguling ka kenca. Budi blag deui ka katuhu hese rek sare. Teu bisa tenang. Inget bae kana panghinaan tibah janta jeung kacaturkeun isukna. Jalil teh jiga nu ngaradak gering. Najan geus nyaring oge teu kaluar ti kamar ngarengkol we bari disimut ku sarung belang. Inungna geus sababaraha kali ngageuingkeun, tapi Jalil teu daek hudang. Akhirna parat sapoe teu bijil ti kamar. Bijil-bijil teh sareupna. Itu ge dihayungkung sarung bari muyung. Inungna melangeun terus nanya ka Jalil bisi gering. Tapi Jalil teu nemalan. Berbaluar balieur we. Tungtungna diantep sakarepna. Isukna kitu deui bae. Jalil teh nguluwut jiga anu bingung huleng jentul mikiran nasib. Nya dina poe katilu jebul teh si Masnan datang. Tak geuning maneh datang nan. Nah mending amplang atuh. Jalil. Atoh nenyo sobatna datang teh. Melang tuh dah Kang. Istilu poe teu aya ngalantung. Kunaon akang teh Kang? Cek si Masnan bari neuteub ka Jalil. Barabat atuh Jalil teh cacarita. Ngabudalkeun isi hatena anu panas jeung kacida nyeri na ku bah janta. Tapi kateu daek dahar hese sare. Teu hayang incah teu hayang turun ti imah. Oh, mikirannya Eha atuh lain lalaki adik itu mah Kang. Kang, akalan sing nyanya ari bogoh mah Kang. Sok uing rek dibantuan lah. Masnan dari anak keur dina nyaritana. Heeh. Kumaha atunan? Nyeun surat Kang. Sok ku uing urang anterkeun. Make jajampean we make pelet, make naon we. Jalil ngahuleng. Sumangetna nu geus pareum ngaradak timual deui kasunut ku omongan si Masnan. Lila-lila nyeh seuri terus nyarita. Hehehe, bener nan euy. Keun euy. Ayeuna rek nyieun suratna, anterkeun ku manehnya. Nya, sok wae lah. Leos Jalil ka jero imah gutrut nulis sakarepna we nulisna oge. Dina surat ngabudalkeun isi hate yen miharep ka Nyi Eha. Ngajak hirup babarengan ngawangun rumah tangga. Sanggeus rengse nulis surat song dibikeun ka si Masnan. Nan, bikeun ayeuna jig euy. Ulah dilila-lila atuh bisi bari manten atuh.
mun hasil engke maneh diburuhan ku dewek atuh. Lah, tong sok nguruskeun buruh da wing mah. Bebela teh lain ngarah buruhan, Kang. Tapi bener-bener karunya ka Akang. Anu keur lara tunggara. Dedeuh teuing lalaki raheut hatena. Syukur. Jig init atuh. Kenceling si Masnan teh init. Ngajuk juga imah bah janta. Dekat catur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Kasampak teh aya anu keur sasapu di buruan. Mojang lenjang buukna panjang make sinyang. Lakadalah kabeneran aya di luar ya. Jeung deui pasti bapana keur eueuh di imah. Bagus. Kabeneran imah ya. Cegaran tos hate si Masnan. Bari terus nyampeurkeun ka Nyi Eha. Barang geus deukeut. Punten. Mangga, geuning aya tamu. Bade ka saha? Nyi Eha nanya bari melong. Leungeunna nyekelan sapu nyere. Iya Neng dipiwarang nyangakeun serat ku Kang Jalil. Bari song mikeun surat. Geus teu malapah gedang heula ku Nyi Eha di tampanan bari kerung. Surat ti Kang Jalil. Jalil nu mana ieu teh? Anu goreng patut teh nya. Leuh, saur saha goreng patut Neng? Sakitu kasepna. Nya ngan sakitu-kituna kasepna teh. Teu kurang teu leuwih. Masnan ngabelehe manehna oge ngarti. Tapi gancang nyarita. Engal we buka Neng. Aos lebetna. Nyi Eha nurut. Amplopna disoehkeun. Gorehel suratna kertas sacewir geus kuleuheu. Ting mangih ti mana eta oge. Nyi Eha kerung bari ngilo surat. Nyeh seuri leutik teu atoh teu reuwas. Biasa we cara sasari. Geus kitu melong ka si Masnan. Kumaha Neng? Antosan sakedapnya. Mangga. Si Masnan menibungah. Gek diuk dina golodog. Ari Nyi Eha rurusuhan unggah ka imah. Nenyo galagat kitu, hate si Masnan jadi gede harpan. Panyangkana Nyi Eha teh bogoheun, sarta narima kana kahayang Jalil da geuning teu nemongkeun sikep anu amek. Kalah suraseuri amis budi pikaresepeun. Masnan gede harpan. Tekung silila torojoan Nyi Eha keluar deui bari mawa bungkusan mani rapi. Nyeh seuri bari melong ka si Masnan. Ieu bungkusan sangakeun kanu ngirim serat tadinya. Omat ulah dibuka di jalan. Pamali jung ayeuna kudu tepinya. Mangga Neng. Mangga permios atuh. Geus nampanan bungkusan mah leos Masnan deh ini. Hate nak mani bungangang samarukna hasil meureun. Ari Nyi Eha nyerengeh seuri bari jajab Masnan ku paneuteu. Tek Nyi Eha bari sisirian. Mitra kaum dangu gancangna carita si Masnan geus tepi ka imah Jalil. Kasampak teh Jalil keur ngabaheuhai dina kursi. Jika nate geus teu sabar hayang geura tepung jeung Masnan. Da buktina barang jol Masnan datang meni curingha. Tepungnan. Kumaha cenah? Okna kitu nate bari ngorejat. Hasil Kang. Ieu balasanana ye, sok we buka ku Akang. Masnan ngasongkeun bungkusan ka Jalil. Aduh. Nah ieu mah surat teh mani kandol atuh. Surat naonan? Nyalain surat beureun Kang, kado boa. Cek Masnan. Jika urang buka atuh. Mitra kaum dangu bari jeung Ratu Gajantung dibarengan kuting saredetna hate. Leungeun Jalil rada ngaleper muka bungkusan teh. Anabreh tetela pisan. Kaca eunteng jeung surat ti manehna.
Jalil ngahulang sajongjongan mah bari malong kana eunteng. Naon Kang? Kelonan. Nah ngirim eunteng si jurig teh. Naon hartina atuh? Aduh. Nitah ngeunteung eta mah Kang. Sarua jeung ngahina. Be. Kumaha tuh? Masnan ngilu sedih. Manehna ge amek ka Nyi Eha anu nyaluntang kurang ajar. Tapi katerang-terangan kitu. Ieu mah jelas ngahina atunan. Ka Akang teh nitah ngeunteung jadi jelas. Anggap Akang teh goreng patut atuh. Kurang ajar kalah kabeuki wani ngahinana teh ka Akang atuh. Hiu. Bulawer. Eunteng dibalangkeun kaburuan. Geuna kana batu rek kacana peupeus. Belingna mancawura awur-awuran. Jalil ngahegak bakat ku amek beungeutna nu goreng patu teh beuki pikasieun. Panona malotot. Sabar Kang lah. Lain sabaraneun nu kieu mah. Nan. Podaraneun atuh. Kang. Punya geus sadaun kelor Kang. Lega keneh Kang, loba awewe nu hade-hatena. Loba mojang anu teu mandang rupa jeung kakayaan. Watek jeung sifat jelema teu sarua Kang. Tapi rupa-rupa jiga patot gamar. Eta mah si Eha we nu kitu patut teh. Anu sejen mah balager Kang, bager. Cek si Masnan ngalalemu hate Jalil. Lain si Eha wongkul. Dewek geus sabaraha kali dihina ku awewe euy. Geus loba deuleu. Anu nganyeri ka dewek. Si Ijot, si Tio, si Utri, si Acin, si Jina, kabeh ngahina ka dewek atuh. Malah aya anu tau moal nyebutkeun si Cakung ka dewek atuh. Ceuk Jalil bari ngakidir nafsu. Geus teu katahan meureun. Blek diuk setengah mebeutkeun maneh. Terus kakerot. Masnan teu ngomong deui manehna milu ngarasakeun kana kasedih sobat. Manehna oge nyaksian. Memang nya loba anu nganyeri ka Jalil teh. Ngan saknyana lain nampik dumeh Jalil goreng patut. Anu teu dipikaresep ku balarea teh. Jalil teh luhur tincak. Sombong jeung resep ngadu. Ditambah deui ku curaling. Sok daek pulang paling. Pokona mah eueuh araheunana. Da cacak mun hade lampah mah majan goreng patut ge bakal loba anu resepeun. Jalil ngahulang. Manehna muter uteuk neangan akal kumaha carana sangkan bisa males kanyeri ka awewe-awewe anu geus ngahina ka manehna. Tapi hese. Omo keur panas hate mah kalah namahan pusing. Kurang ajar atuh setan teh. Anakna sarua jeung bapana ngahina ka aing teu euleum atuh. He Masnan, cik euy. Bantuan mikir atuh saha kira-kira nu daekeun ka dewek atuh. Ku dewek teh geus hayang kawin. Nyoba inung geus naeh wae hayang nimang incu cenah. Bisi tereh paeh atuh. Anak Mang Lebe geus dijajal Kang. Nu dosol. Geus lain eta mah anak dulurna atuh nu dosol mah. Urang Cijoho. Eta anu buukna galing geuning anu hideung santen. Nu seurina teh manis teh geuning. Nu sorana jiga Cangehgar atuh. Wah, Akang mah. Di mana aya jelema sorana kawas Cangehgar? Sakitu ari taeun teh Akang mah. Ulah sok payak poyok Kang, pan geus puguh dipoyok teh matak nyeri hate lin. Cek si Masnan bari nyereng. Jalil ngahuleng bari kerung. Manehna nginget-nginget anak Mang Lebe anu bieu dicaritakeun ku Masna. Ras inget bener Mang Lebe teh boga anak awewe 4. Nu cikal geus laki rabi, nu kadua geus papacangan, nu katilu halagasan. Hari nu kaopat mah leutik keneh. Hehehe, jigana mah cocognan. Heueuh. Asa merenah kadinya mah euy. Coba we kumaneh pikirnan.
paturunan mamaku hormat ngadahuk jeung putra lebe lah asa marenahnya euy huruf cupu nya euy cocok pisan atuh. Jalil berag deui ngadadak paromana marah mai sorot panon cahayaan lir langit anu angkeb ngadadak bengras. Oh, matak ge ulah waka susah Kang. Dalam bakeneh awewe mah. Ayo, urang ulin ayeuna. Sugan we nyanggut. Dangdan deui Kang nu gini, sarta kade ulah poho. Jampe-jampe, asihan, jang jawokan. Atawa naon we lah. Wajang ti ayeuna ngarahasil. Benar pisanan, bagus. Kayak daguan heula atuh. Mitra kaum dangu gelet sawatara waktu eta dua sobat teh geus lalempang deui di jalan satapak. Ayeuna mah ngajugjug ka imah Mang Lebe. Teu nungguan peuting da hayang guragiru tepung. Pokona mah hayang jonghok we heula. Urusan itu ieuna mah engke we paneuri. Kungsi lila geus anyog ka imah Mang Lebe terus si Masnan teh dititah ngintip heula aya eueuhna. Barang geus sidik aya di imah tuluy duanana muru tepas. Tapi di dieu ge Jalil teh meunang kanyeri deui bae. Najan ngomongna teu kasar jeung teu garihal oge, eusi namah sarua bae jeung Mbah Janta. Niat Jalil teh ditolak, saeutik oge teu dibere harepan. Gue Jalil teh sedih. Terus baralik jeung si Masnan bari mawa raheut dina hatena. Ngejul deui wae nan. Sarua wae euy. Nya bener ye. Dewek teh keur apes atuh. Is lain apes, can untung Kang. Heeh. Sarua wae jeung gejol atuh. Reureuhkeun heula Kang. Ulah kita sarupateun. Awewe mah teu bisa diserentak. Kudu diapai-apai, kudu diwanohan heula. Masna. Nyawanan sia. Awas geus boga kabogoh wae atuh. Maneh sorangan jomblo deuleu. Sarua jeung dewek atuh. Ulah salah. Caniat uing mah Kang can. Pamamatahan ka dewek gandeng atuh. Masnan jempe wanieun deui ngomong. Barang tepi ka pengkolan duanana papisah heula. Masnan balik ka imahna, Jalil muru ka indungna. Rek laporan, yen manehna gagal deui bae, hatena panas jeung kacaturkeun sorena. Irawanci tunggang gunung Jalil diuk dina kursi bari ngalamun. Pikiran kumalayang kamana meni hate teu waleh pating hareab panas. Malah akhirna mah jadi heureut pangharpan. Make jeung aya pikir rek mergasa kanu geus nampi ka manehna. Tapi barang dipikir deui asa moal aya gunana. Keur kitu jol indungna nu katelah Ma Urwi nyampeurkeun gek diuk. Baku, ari geus ulang jantul teh, Jalil. Kunaon atuh maneh teh? Ari mah kawasan teu ngarti wae atuh. Kuring teh sedih mah ditambah ku panas hate. Biar aku mah teu nyaho atuh boga anak dinyeri ku batur atuh. Maha saha nu kumaha wani nganyeri ka maneh teh saha? Mani balagug teuing. Mani teu boga cedonya. Saha maneh teh panturunan mamaku deuleu. Nana atuh eueuh. Salah pada ngajabian atuh. Mun mamaku hormatna aya keneh mah nya pantes we pada ngajenan oge. Ieu mah kari dongengna wungkul. Naon atuh. Ma Urwi ngahuleng. Hatena rada kaduruk ngadenge omongan anakna kitu teh. Paingan Jalil kacida somongna jeung sok agul ku payung butut da geuning warahan indung. Sabot Ma Urwi ngahuleng, "Mak, ari uing kaset atawa henteu atuh?"
Obat Gusti. Nah, make nanya kitu. Nya kasep deuleu kasep. Piraku kudu disebut geulis onaman. Pamaneh teh lalaki Jalil lalaki. Heeh, ari lalaki teh mah biasa aya anu kurang atuh. Yeuh, manusia mah anu leuwih kabeh ge kurang wae. Contohna atuh, Aya nu beunghar kurang sehat. Nu sehat sehat naon kurangna atuh. aya nu sehat kurang duitna, kurang kasenanganana, kurang harta bandana, kurang pokona mah jelema teh loba kakurang we. Anu leuwih kabeh oge eueuh. Malah aya anu kurang ajar sagala. Heeh. Bajanta anu kurang ajar mah atuh. Nya heueuh, mata ulah leutik hate sia ieu. Maneh teh kasep gandang gagah, beunghar deui. Jabat turunan menak. Tapi nah nasib uing kieu wae atuh mah. Moal awewe anu dipikahayang kalah kasarieun atuh. Malah loba nu ngahina. Tuh si Eha mah make ngirim enteng sagala rupa atuh. Kawin teh mitah ngaca, hartina nganggap goreng patut, awas beungeut buta rautaneun cenah. Hah? Saha nu ngomong gitu teh? Saha? Si Eha atuh. Si Eha anak si Odo? Lain atuh eta mah lamun keneh budak satapak ieu mah anak Banar Muning, anak Bah Janta atuh. Oh, anak si Janta. Wah, si eta teh kurang deui. Kurang naon teh ari si Janta teh mah. Nya heueuh. Kurang ajar teh deuleu. Lebokeun jurig nu kitu mah. Nah, abet ngahina teuing ka anak emak. Mun emak ngora keneh mah dipelet tas si gejul teh. Kutan mah boga pelet atuh. Maneh mah moal nyaho deuleu. Yeuh, bapa maneh oge baheula teh basa direremokeun ku kolotna. Ka mah teh ngahinana teh luar biasa. Tapi ka nyebutkeun jiga ceng-celengan kaduruk ka mah teh. Tapi mah teu leutik hate, teu eleh geleng, dipelet ku mah teh. Tapi ka nyemah bari nongeng. Harita datang, harita ngajak kalebe. Tuh, eta teh tapak pelet. Borojo we maneh. Cek mah urwi beuki aksi pepeta dari anak. Nyai hate Jalil caang deui asa seger ngadenge indungna boga pelet mah. Diukna ngised ngadeuketan ka indungna. Mah, munyaan mah boga pelet atuh. Wariskeun ka uing, sabab uing oge nasib teh teu beda jeung mah bareto atuh. Pan ku Bah Janta mah disebutna oge muning begang uing teh. Piraku mah teu nyeri, yeuh si Jalil anu sakieu gagahna. Disaruakeun jeung muning atuh, malah pamahal keneh muning basana oge cik naharek ngeunah boga anak dihina kitu atuh. Sok pelet-pelet uing teh mah kabeh mojang nu aya di lemur dungus ku uing arek dipelet tauman atuh. Jalil, tah heueuh kudu kitu ari jadi lalaki yeuh. Ulah kumeok memeh dipacok, ulah mako memeh nanggung, ulah seungah samemeh ngalengkah. Naon-naon oge ieu kudu pait heula deuleu kudu pait heula. Beri ibarat hayang salak kudu daek heula ka cugak, ibarat hayang nangka kudu daek kana geutah, ibarat hayang dahar kejo kudu daek heula nyangu, daek usaha. Tak ieu oge kitu. Urang mah kahayang ngeunah kudu daek ikhtiar heula yeuh. Halus pisan ari boga karep kitu mah yeuh. Heeh atuh. Tapi gawat bejakeun atuh. Mana peletna? Kuing mah salamur rek dipelet kabeh atuh. Ih, sarakah teuing ngaranna ari kitu mah yeuh. Kumaha mun jelema salamur bogoheun kabeh? Kumaha ngawinna deuleu? Maneh bakal kawalahan. Bae. Sina nyemah bari nongeng. Pan geus nongeng mah babari atuh kali kieu. Ih, ai naon-naon teh. Malang kami mah yeuh. Bisi maneh anu nongeng. Mak mah geuwat. Mana peletna atuh? Ma urwi ungut-ungutan. Memeh ngomong neuteub heula ka anak. Geus rada lila, ok ngomong leuleuy. Tapi daria. Jalil,
Dengeken ku maneh. Mak mah teu boga pelet, da teu butuh. Tapi ulah eleh ku sakitu jeung ulah rek leutik hate. Jig init ka Pasir Logor kaditu. Di dinya teh aya keneh aki maneh nu katelahna aki kasam. Tah aki maneh jago pelet mah ye. Sagala ge aya di dinya mah aya, tong sieun. Ari nunjuk kaki dua nuduhkeun ka Pasir Logor. Wah, nyaan eta teh nga. Ih, piraku kolot ngabobodo ka anakna ye. Mak ge nyeri. Nyeri ngadenge hidup di kitu-kitu ku batur teh ieu piraku rek cicingeun. Ih, geura init isuk hade pageto hade. Ayeuna ge alus pisan. Teu kudu mamawa batur. Ulah mamawa si Masnan. Mending oge sorangan we ngarah jongjon. Long atuh hate Jalil teh ngemplong. Bungah anu taya papadan. Pangharepan bijil deui lantaran asa manggih jalan anu ngabulungbung. Puguh manehna teh geus lila hayang ngabogaan elmu pikeun meruhkeun sakabeh musuhna, pikeun nalukeun sakabeh wanoja anu geus nganyerikeun ka dirina. Nah, boro-boro perang atuh, najan penting oge uing marek init. Tapi uing hayang nyaho heula. Saha aki kasam teh? Ae, maka nanyakeun saha. Ieu eta teh aki maneh keneh. Ngan lain aki tegas, da aki tegas maneh mah geus maot. Aki kasam teh adina aki maneh. Tapi tong sieun sabab emak diroroku aki kasam. Malah basa emak kawin jeung bapa maneh oge yeuh. Nu ngurus teh aki kasam. Jadi ka maneh teh moal asa-asa nganggap incu pituin. Sip atuh. Jalil ngacungkeun jempol. Nya, jig init ayeuna. Mitra kaum dangu teu diengkekeun deui harita keneh Jalil teh gesat-gesut dangdan. Teu lila oge geus saged. Inungna nyerengeh seuri atoh nenyo anakna hudang deui sumangetna. Sabab kaluman nenyo anakna nguluwut wae. Tah kitu adi lalaki. Jig ku mah didoakeun pisan. Wayah anak uing ditinggalkeun heula atuh mah. Nya jig sing hasil bejakeun ka aki maneh. Sarta kudu terang-terangan ulah aya hal anu disumput salinungkeun. Wae atuh mah. Bra Jalil miang ngajugjug ka Pasir Logor. Hatena pinuh ku pangharepan. Ari inungna ngajanteng di lawang, neuteub anakna nu ngaleos ini trek nepungan nu jadi akhirna. Kebat lampahna Jalil, manehna leumpang sorangan ngajugjug ka Pasir Logor. Maksudna rek menta tulung ka akina, nu katelah aki kasam teh. Di jalana teu sumpang simpang estu husu, sabab hayang guragiru tepi kanu dijugjug. Tapi da puguh jauh di perjalanan tereg eureun heula diuk dina jukut bari mencetan bitis. Angin leutik ngahiliwir nebak kadang daunan, manuk recet bisa rada. Estu matak betah jeung matak waas. Ari Jalil teu bisa ngararasakeun endahna alam. Lantaran alam pikiran anak keruwet, pusing mikiran nasib anu dihina wae ku para mojang. Rata-rata terang-terangan nolak, nampik sapajodogan. Awas ya. Engke moal aya anu bisa nolak kana kahayang aing atuh. Rasakeun kumaraneh mun nolak di podaran ku aing mah. Dikira aing eueuh ka bisa. Pek sia daraguan sing tenang. Engke mah kabeh oge moal burung nyemah bari nongeng. Geus nongeng mangareunah karidik kilkeun. Bakal ngalut menta dikawin atuh. Sok nongeng atuh. Cek Jalil Ngomong sorangan bari kekerot. Teh dina sawangan kacipta ka imahna loba awewe nu datang bari rawah riwih ceurik menta dikawin. Geus nekat moal rek dilayanan. Sina karasaeun nyerina anu ditampi. Nyeh Jalil teh seuri sorangan jiga anu gelo anyar. Geus reureuh tina kacape braleumpang deui, mani ngagedig teu nolih kana kacape. Kesangna geus ngucur napasna ngahegak. Jalan anu disorang nanyak mudun, suku mani cangkeul asa lungse. Nya akhirna jog anyog kanu dijugjug horeng Pasir Logor teh jauh. Di dinyangan aya sababaraha imah,
Babakan Ari Aki Kasam imahna mencal kaiuhan ku tangkal caringin anu ngoyupuk rada hieum geuman meni caneom. Jalil bungah lantaran ti kajauhan oge Aki nagis katembong aya keur sasapu di buruan. Kaciri geus rada bongkok da nangtungna henteu ajeg. Aki atuh cek Jalil. Barang gok oge gegeroan ka Aki. Atureg Aki Kasam teh eureun sasapuna ngareret ka Jalil nu kakara jebul. Nyeh Aki Kasam teh seuri, lung sapu nyere teh dialungkeun terus nyampeurkeun ka Senah nu kakara datang. Ya hade ieu teh aya naon datang ka dieu? Aki, ieu teh uing atuh. Jalil teh apan incu Aki, pan uing teh anak mauri teh lemur dongus atuh. Oh, Aki oge rada inget, ieu teh incu Aki, heuh bener. Jang Jalil. Rek naon ieu? Rek lila di dieu. Kasalaman heula atuh Ki. Ieu uing incu Aki nyangakeun sembah pangabaktos atuh. Cek Jalil bari terus ngarawu leungeun Aki Kasam. Sasalaman tapi kasar jeung rusuh. Nya make jeung dicium sagala. Bau lehon Jalil. Aki mah nya henteu atuh. Da uing mah geus teu lehoan. Heuh syukur. Nya maju ka jero. Reureut we heula Aki rek ngangeuskeun sasapu. Itu kalakai caringin meni ngayang. Teu kaur bersih duda. Loba deui. Bari nunjuk kana hanca pagawe. Atuh da Aki mah nyieun imah teh bet hanapeun tangka caringin atuh. Jadi we buruanana bala ku caringin. Hayang ulah bala mah tangka caringina tuar. Keun uing ge daek nuarna atuh. Ish. Salah gede nuar tangkal kai teu bubuguh mah ye kuduna ge melak lain bet ngaruksak tatangkalan je gede gunanya ye loba mangpaatnya kade ulah sok rusuh nuar macan ngaruksak eta teh soal bala ku kalakai mah gampang beunang ku disapukeun jigah ka jero heula he akhirek sasapu heula ye. Mun uing teu capek mah dibantuan Ki. Kita kudu rek dibantu mah isukan we jigah ka itu. Jalil nurut kalacat mancat kana golodo gek diuk dina bang baru ngadaweung bari ngareureuhkeun ka cape. Panonna melong ka Aki Kasam anu geus ngosrek deui sasapu. Hiliwir aya angin leutik karasa tiis kana awak, asa nikmat matak seger. Manuk recet tina tangkal caringin mani teu aya repehna. Puguh we matak betah dumanina. Ari ret kaburuan mani lalening hawana seger pi kabetaheun. Ya bener apik si Aki teh. Cinta kebersihan si Aki mah. Dicontoheun ye. Cek Jalil bari nitenan kasabudeureun imah Aki Kasam anu bararsi. Tatangkalan loba buah bapang raweuy. Gedang keur meujeuhna leubeut. Areuy huy manis ngaguyur. Tangkal hiris karek kembangan, tangkal cau meni ngajajar, malah aya nu geus kolot cauna. Kitu deui aya nu karek morojol jantung. Tekung silila jol Aki Kasam katepas, jigana mah sasapuna geus rengse, nyeh seuri paromana marah mai. Atoh jigana teh kadatangan incu ti lemur. Ulah dina bang barung diuk teh matak nongtot jodoh. Cek Aki Kasam bari melong ka Jalil. Ya puguh Jalil teh asa kasiniran. Puguh heueuh manehna mah nongtot jodoh, malah teu nongtot acan dalebeng teu aya nongol. Buahnya Ki. Da uing macan aya wae pijodoheun teh. Boro-boro nongtot teu ngelol-ngelol acan atuh. Ya heueuh matak tong sok diuk di labang baru ngahalangan jalan ongko hiling-hiling pindah. Akhirnya ngaliwat. Jung Jalil cengka terus ka jero gek diuk dina kursi hoe anu geus leucir. Barang didiukan ngarekot disada da geus rada reyon. Kawan tu geus kahot pisan. Gek Aki Kasam ge diuk ku siwel ngabijilkeun dompet bako jeung padudan tina saku kampretna. Memeh ngobrol teh ngadedetan heula sungut padudan. Yang saha di dieu teh? Jiga ti iseun mani eueuh batur atuh. Panji bale teh oge Aki mah sorangan. Sebab nini maneh geus maot. Pantes we ti iseun oge sebab incu jarau. Anak arangang pamajikan geus teu aya. Tembalna cekes ngahurungkeun paneken. Terus nyenget padudan peledug haseupna mulak ka luhur. Kaameu meuni bau nengnong
cager pohara mitra hanya kal kabujeng neng dinten ayeuna dinten anu kadua urang cekakeun deui ka dieu hapunten timang barna nu mangdongengkeunana dongeng anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Deksa. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.